Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malati ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasoleng kerah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak kiri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncak mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikah cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap niwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek siruh takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos naprat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heap kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu teu pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancep pancet istiqomah imana. Teunggut ku kalinduan, tegedak ku keanginan, teluntur ku kahujanan, caduleh ku kapanasan. Para asatid-asatidah, kori-koriah, mubalik-mubalighoh, ketua MUI, para ustad nu aya di tempat ieu, hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reke ding papak sarua moal betna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun kiwari urang ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu disejah nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran biruh pangarap-ngarap urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Pangarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pangarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nahana gerhana sarupa kitu nyaritana abang sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek ieu? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis kangsar sorban ngagaplek lamun nolol ajengan sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom coba ka urang kalaka well
Nanaonan atuh gerhana kitu lain nanaonan ya masa kadar kuring. Sabab nu ngaran hirup mah lain kudu tepung jeung kurung tapi kudu nyaho kana kuring. Kadang-kadang jalma alus kurungna tapi goreng kuringna. Kurung piit eusi beok leuwih alus daripada kurung beok eusina piit. Ibu di jilbab saragam, baju saragam, keur nanahawan lamun hate teu saragam. Tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi hate hese neangan ganti. Tah ayeuna urang Al-Qur'an sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabina nabi sarua, masjidna masjid sarua, ngahabet kudu pasea, berarti aya nu teu sarua tong nyalahkeun Qur'an, tong nyalahkeun Islam, nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Kunaon eta eusi hate begitu sok hayang masehan batur ngarasa diri lebih alus, ngarasa diri lebih pantes, ngarasa diri lebih hebat sehingga batur dianggap sareng karuntah, sombong ngaranna harupa kitu. Patak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung, tah ieu teh ngaranna kurung, kudu panggih jeung kuring. Naon nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung mah korong. Ai korong leutik rucit mencinit ngan pika geuleuheun dang dan setekar kebek nik abdi pake plus non ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan. Tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, kana Quran katalar, hadis kaaji, ka masjid lekat muncul penyakit ria hampura teu eueuh naon-naon tina ibadah lantaran Allah teu mikaresep ka jelema ibadah tapi campur jeung asa kapuji dina ibadahna. Weh. Eueuh kita sok. Mantap nu kuring-kuringan di jero kurung adalah sakabeung korong. Apaan eta teh lain batur-batur teuing, heuh urang nu datang ka dieu kitu. Kadang-kadang buka kongkorong cepret foto gulak gila. Yeun status Facebook 40 gram dari suami. Ruji. Buka gelang nepi ka digibrik-gibrik jika jelema seteruk. Hayu urang pangaosan asal riweuh. Naon eta ngaranna? Ujub, riya, takabur. Islam teh tarima ku hate, tong pernah nyaritakeun harta ka jelema nu teu boga harta, tong pernah nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tah nu terakhir ulah nyaritakeun pamajikan hareupeun Ustad Nana pan sidik apal acan. Matak lamun kuring init ka undangan terus sasalaman jeung panganten nepi hoream. Nah, eta bapak-bapak sok kata dikit teh mun kuring sing arawetnya rumah tangga teh. Peletuk teh tukang diraha cenah rek nyusul buat hayang nonyok. Kana di kuring penceramah pira ku gunung ngalawan jeung ewa ngalawan kolot. Geun we cinteng ge bakal aya wawales anu telengah. Bener dah tuh sampe ngutih penghareup maot tatangga abah eta datang abdi datang keur dikuburkeun kumaha kuring bah kira hadek nyusul. Buat nalapung ka urang. Hirup mah tong ancruk kana takdir batur jan hirup mah geus satakdirna satakdir. Nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung kolot. Nu kadua nu kuring-kuringan dina jero kuring, nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung mah karung. Bari ngapal dibira korong jeung karung. Naon deui karung wadah runtah. Saha nu jadi wadah runtah? Tah, ustad teh wadah runtah. Kades teh wadah runtah, kadus wadah runtah, BPD wadah runtah. Palebah mana wadah runtahna? Nu deok, nu sengkong, nu bodoh, nu boloho, nu ecrek, nu teu ecrek, nu ijideun, nu rujiteun, nu cuaeun, nu ngewaeun. Lamun ustad nyekelan agama oncoran kabeh tong sok dipilihan. Mangsa bodoh si itu rek resep, mangsa bodoh si itu rek ngewa, nu penting agama geus nepi beres. Mata lamun ka kuring aya nu ngomong, "Hei Ustad Karung," berarti si eta runtahna. Ya. Kades oge lamun teh mah ayeuna aya bapak kades hampura teh karung. Nu bodoh, nu boloho, nu ecrek, nu teu ecrek anggar sebagai rakyatna anu kudu dibere panyalindungan ku kadesna. Bener Bu? Heuh, ta eta ngaranna pamingki. Mata kuring-kuringan di jero kurung, korong jeung karung. Ngalusan awak soal babari. Kulit hideung hayang bodas meuli skincare. 1.250.000 produk NASA. Eta ge lamun kabeuli. Bersih, bodas, glowing, cek orang Korea glowing sote, cek orang dewa pan hinya. Buka tiungna beungeut bodas punuk rengeng.
geblus karena bab rumah tangga skincare ka bedak dengan sanggup henteu akhirna beungeut bodas awak begung kaanginan teh gese paeh eta melaan geulis nepi ka nyiksa maneh. Padahal Allah mah geus netepkeun hirup mah sok we tarimakeun. Deuk nu hideung, deuk nu kitu, deuk nu kieu, ai ku Allah geus dikirim jodohna mah teu burung payu. Olahan cing teh mah naha ka bijeu nu hideung genah. Nama geuje genah, bangsat kitu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, heuh lampu parum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsatna gajleng, naha asa disampurkeun huntu eueuh beungeutna. Tah eta teh jiga heureung tapi lamun ku Bapa dibongkar disebut hikam. Ai hikam teh hikmah, matak satiap jelema boga hikmah masing-masing. Deuk hideung ke, deuk sangsara ke, teangan hikmahna jelema sangsara, hikmahna gede kasabaran. Jelema beunghar, hikmahna kudu daek sedekah, kudu daek infak. Jelema nu sangsara teu dititah infak, teu tidak sedekah, nah akan teu gablek. Ieu teh ngaranna hikmah. Jadi ngaran-ngaran hikmah teh aya teh ibu ieu pangaosan. Teuing hikmah mah teuing beunang, teuing moal. Lamun jelema dagang hayang untung, jelema tani hayang hasil, jelema ka dokter hayang sehat, ari ibu pangaosan hayang naon? Nah memangna dia eueuh. Mangga teu neangan alasan naon. Lamun ceuk ibu hayang ilmu, nah maka jeung kudu jig-jig datang ka dieu pandidikanna ka para ustad para kiai nu jelasna mah hayang pangih jeung urang. Ngaraku so hog atukeun bae tapi susuganan ilmu meunang ngan geura tanyakeun ka bapak ajengan bapak ustad nu aya di ieu tempat naon tugasna ilmu. Ternyata Allah nitipkeun ilmu kana awak ibu, al ilmu nur, supaya ilmu jadi cahaya. Tapi naha urang geus boga ilmu tapi hirup poek wae kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarat. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakabeh mah ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu ibu kudu ngahargaan salaki tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu karek samet diapalkeun can katoong diamalkeun. Weh. Saingan teh jadi oncor. Hirup teh poek jeung poek we. Padahal nu ngaran kahirupan 30 juz Quran 114 surat mana jalma anu bisa ngamalkeun entong sajud saayat. Parantos kaamalkeun saayat. Matak hirup ku salat ku zakat ku saum entong legeg asa kasawarga. Sabab sawarga mah urusan Allah. Urang mah salat migawe parentah Allah, urusan akhirat Allah nu boga. Nah make jeung ditangtukeun ku urang. Nah memang lamun eueuh surga deuk eureun kitu salat. Kucing rada teuleum ka jero seuting. Matak hakikat nu ngaran hirup aya syariat, aya tarekat, aya hakikat, aya makrifat. Mun Quran aya 4 lapan makna matan maknawi. Awak ibu aya 4 taneuh, cai, angin, seuneu. Dunya tina 4 kidul, kaler, kulon, wetan, ceuk pawayangan disebut papat kalima pancer gera wawuhan eta 4 perkara maka pancerna hate sorangan. Matak jelema nu geus wawuh kana dirina teu sudi lalajo ka goreng patutan batur. Teu hayang lalajo kana kasalahan batur sabab diri leuwih apal kana ka goreng patutan diri. Nana gerhana disebut al-mukarram daek teu sudi. Al-mukarram nana gerhana beuh holoream. Nah mah jeung hoream eta mah karek sesebutan manusia al-mukarram yang mulia bawa ka akhirat bawa yang mulia bawa anu kahina. Hirup ukur sesebutan batur disebut ustad, kiai, ajengan, emung. Nama kejeng emung, sabab kuring apal gawe lain butuh gelar manusia. Pak ustad, pak kiai, pak ajengan, mana gawe? Naon atuh gawe ustad, kiai, ajengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun mah aya hampura bareuna lain ladang tahajud eta mah asam urat jeung kalingsir. Berarti orang can mejeuh, can pantes, can siap disebut ustad, kiai, ajengan eta masa kadar sesebutan. Kanyataan mah dina gawena encan nembongkeun warasatul anbiya nu sabenerna. Bener. Nabi ngawariskeun bager, satahun kurban 60 onta, masjid dibangun ku Nabi, miskin ditulungan ku Nabi, yatim dibelaan ku Nabi.
Ustad nu mana anu parantos sarupa kitu? Era disebut Ustad Kiai ajengan teh sebenarnya mah isin, nama kejeng isin, sieun alus omong tapi goreng laku, ancamanana kaburo maktan indallah, kabenci kakeheul di sisi Allah pikeun jelema nu hade omongna tapi goreng kalakuanana. Weh. Aduh. Bener ya. Mong utek kuring kieu daek keung teu kajeu. Rek resepek ngewa paduli. Nah bebas hirup. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, bebaskeun hate mangsa bodoh. Jelema si itu ngahina ka urang berarti saya mah hatena ngewa ka ibu. Kasa alusna ibu, sagelis-gelisna ibu disinggareupan ka jelema nu kotor hate, anger belek ge bakal katempo. Mata kulah coba-coba ngaladenan jelema nu kotor hatena antep we kariweuh-riweuh. Teuing mah. Matak nu ngaran hirup di mana atuh letak ilmu jadi oncor teh di mana? Saha jelema nu bakal menang ilmu? Hiji. Nabi Muhammad teu pernah sakola tapi ilmuna luhur. Allah nu ngelmuan. Urang sakola luhur tapi naha boloho wae. Mangga emutan. Kunaon Nabi teu sakola disebut lagi ummiyin. Teu sakola tapi naha Nabi pinter, cerdas, sadunia mengakui moal aya makhluk Allah Nabi Muhammad dupang pinterna. Urang sakola S1 geuning punten kitu bisa. Coba kalau baheula sakola teu pati luhur kuat menekong punten kalangkung ieu teh rengkuh. Coba nu ayeuna S1 yai. Kuat teu becus punten-punten acan mending tong sakola sakalian kagok wae. Berarti ilmu teh lain dina ucapan, ilmu teh dina perbuatan. Saha jelema nu bakal menang ilmu? Jelema anu siap wadahna. Naon wadahna jelema? Hate. Lamun hate kotor moal bisa kailmuan, lamun hate bersih ilmu nyampeurkeun sorangan. Keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, keur mah bodoh saban geureuh. Hampurannya keur mah bodoh saban geureuh. Paingan ku Allah teh dibikeun eta ilmu. Nah Allah geus mah uninga bodoh wae nganyerikeun batur, komo pintar moal teu ngaleyak batur. Aduh. Karaos nurannya. Kunaon harta teu nyampeurkeun ka urang? Bisa jadi keur mah hirup sangsara kata mah kudang-kuding wae ka batur. Batur beunghar diturungi nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Maju hirup majarkeun dudukun. Keur mah sangsara kotor hate ku Allah moal dibikeun eta harta. Nah Allah mau uninga kana rasiko lamun harta dititipkeun ka jelema saperti kitu. Keur sangsara wae loba batur nyeri hate komo beunghar moal teu atigung ku hartana. Matak maju munurna manusia hampura gumantung eusi hate. Jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Tah jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, saalus-alusna Pak Ustad pidato, saalus-alusna jalma maca Quran, hate malang bakal eah-eahan. Ceramah kitu. Aing ge bisa. Atuh nu bakal jeung neta urang mah riweuh, urang mah sibuk ku sia we atuh. Hirup kudu ngarasa kosong. Artina kosong teh teu boga naon. Teu boga naon-naon, na urang boga naon, da teu boga naon-naon. Lamun bener ibu boroga, atuh eta baheula keur ngora ayeuna datang kolot tolak. Geuning ieu kakolotan teu bisa ditolak. Bu kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemang, ngomong capetang jadi balelo, bener. Orok eueuh tuan seuri lucu, coba nini beak huntu seuri keung. Aki-aki ngadar sukro, drok-drok. Kol keur ngora ngadahar sukro drok patak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadahar sukro ngadeun mengbal di jero kadang-kadang untuk unger katelek ke sukro keluar naon urang di aku ku urang eueuh aku ilmu ku Allah diilmuan umur ku Allah dititipkeun harta ge ku Allah dibikeun nah ari urang saha atuh hirup nana gerhana dihargaan batur lain kuring anu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur, lain ibu anu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Allah anu boga urang, Allah nu nyajadikeun urang, Allah nu nyiptakeun urang, munian aib urang. Nah ari manusia bet ngabongkar aib sasama, ari si eta makhluk ti mana? Jing rada jero ya.
Allah wae anu boga urang nutupan aib. Nah ari manusia bet ngabongkar aib. Matak nungaran hirup manusia gumantung hate. Hatena jelema kosong bakal sanggup dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Agak keuring latara di baledog anjing karunya. Panggih jeung anjing punten euy cendeun guru. Cek tetangga teh rada gelo. Nanti nyebut nu gelo, moal nya cenah guruna anjing. Kadoli. Kodo urang guru ka anjing ai wajibah henteu ngan telaah. Najis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian mereka tanuh, tapi najis baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol apa padeukeut hate runca di saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Maka kubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitulah. Kadua ilmu tina anjing paeh pilatungan manusia maot hampura lain sakadar pilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan. Awak ibu awak kuring eleh ku teri jeung lauk paeh teri paeh teuneun di pasar payu 25.000 sakilo lamun di dieu aya nu maot teuneun di pasar bubar pasarna. Harga mata harga diri manusia lain ku pangkat lain ku jabatan lain ku baju lain ku wujud harga diri manusia gumantung ke si hatekna mata nu kudu kurang dihargaan lain luhur buta gede dunya nah hargaan mah akhlak dumasartina hatekna. Ayo urang mah geus dibalik ilmu bunghar goreng kalakuan anakna Raden coba nu miskin alus kalakuan anggar cucungik sia geus rada beda urang dina ngahargaan manusia. Padahal hirup ukur disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka jeung kudu sombong. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter, tugas ngoncuran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter ngadengahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakaloluhur lebar duit, deuk ngahina mah teh sakola ge bisa. Bener. Sok kurang pikir jelema beunghar disebutan kudu miskin maka tugas jelema beunghar kudu nulung anu butuh ngalang nu susah tempo si yatim teu sakola pangmodalankeun tempo miskin teu dahar panmerekeun tempo si miskin teu boga imah pangieunkeun naon sababna engke ditanya di akhirat di mana harta dipake naon maka fakir jeung miskin bakal datang Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ka diri abdi. Bener asa eueuh jelema mikir kadinya. Ai pengawasan mah minang teh. Ai pedit mah anger we. Heeh nya. Padahal tugas jelema beunghar teh nulungan jelema miskin. Ayeuna si miskin boga tugasna naon nulungan jelema beunghar. Kumaha carana minimal daek gawe. Daek ka mana sep dekat Jakarta beberapa poe saminggu ku emak weh kunci mah cepengan bisi aya semah kumaha pangmukakeun bisi aya wadah di kumahan bisi aya seusehan kahujanan kumaha dipangjayitkeun lamun nu miskin nitipkeun diri ka nu beunghar bakal bager ka nu miskin. Ayeuna kan lain kitu. Si eta beunghar nyaho guguruna ge parah ate. Heeh. Maka tugas jelema miskin mah wah berat. Ayeuna maot panggeulana nyokot pacul nyen kuburan. Ayeuna maot panggeulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Asli si miskin mata lamun di dieu ayeuna beunghar sombong cing kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta pikeun paculna mangga ngademar kuburan nyalira. Mangga itu pasaran gotong ku sorangan. Tah boeh muntol sorangan. Bisi aweun nu nganterkeun ka kuburan mangga acrok-acrokan sorangan. Manusia ulah coba-coba goreng jeung batur sabab urang keukeuh beuteukeuh bakal butuh ku batur. Ari bener sok. Urang teu butuh ku batur, na make jeung kudu ngahina batur. Deuk naon? Lamun ibu dihina batur na memang nasi eta terhormat gitu. Lamun ibu disalahkeun ku batur na memang nasi eta geus bener gitu. Lamun bapak nyebut kedul ka batur na memang na bapak geus daek. Ai sapanjang bapak kedul jeung
daek osok mah entong make jeung ngomongkeun kedulna batur da bapak ge osok kedul jiga saruan. Ibu osok bener jeung osok salah bener. Ulah nyaritakeun salahna batur sapanjang ibu osok salah jiga batur. Lamun ibu teu eureun ngomongkeun kasalahan batur, batur ge moal eureun ngomongkeun kasalahan ibu. Islam hese maju nu akhirna silih cokelan kana pagoreng patutan sewang-sewangan. Weh. Aduh. Yang ngono ge kok riweuh. Nanaonan. Kurang dielmuan ku Allah, dibisakeun ku Allah dan negara ge pikiran lain menang kahaya. Demi Allah teu hararayang teuing. Puting-puting kudu ngocoblok ilmu batur. Teu haya. Lamun lain takdirna Allah kuring mah hoream gigian. Keung. Sieun omongan hate tapi perilaku goreng pang keung-keungna jadi mubalik. Mangga bisa nu hayang. Ta isuk abdi rek kasupa. Jadi jam 8 beurang. Asar di daerah Pagaden. Malemna keneh kasupa, juh bisa hayang, juh. Abdi merek sare we ari hayang mah juh tadi. Sanajan ibu lalajo kuring baju kieu celana kieu ngomong kieu peletak-peletuk pan abdi ngomong tanpa didinding kelir sabodoh. Ari geus takdirna kudu jadi mubalik mah hampura Kang sa Jawa Barat ka Kurlingan. Nya. Tang kecobaan ku RT. Kami sing angsar udeng sing padak tas pecekelan kumaha cik ibu aduh RT anyar tobat. Artina takdir lain ayana baju, takdir lain ayana udeng, takdir lain ayana sorban, takdir mah kun fayakun Allah nu boga, mata entong sirik ku takdir batur sabab urang ge boga takdir masing-masing. Oh kurang pikir situ percaya eta. Betul atuh dah. Kunaon atuh gerhana beda jeung batur? Teu beda ukur bajuna. Dan ngomong masarua urang ge Islam. Sholat osok, zakat osok, puasa osok, mereka batur osok, sarua jeung bapak, nah jadi beda. Nu jadi beda mah ku ka keheul, ku ka amek beda-beda bajuna juga keheul, tah eta panyakit hatena lur ah. Bener. Maka na kunci hirup teh adalah hate. Ayeuna ieu pangaosan, teuing jadi pahala, teuing moal. Teu apa kumantung hate pangaosan alus hatena alus bubar pengajian bakal katempo ka alusan pangaosan alus hatena kotor bubar pengajian bakal katoong ka gorengan mangga sok emutan pangaosan alus bareng jeung hate nu alus isuk bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hatena kotor bubar ti dieu hampura bisa jadi nu hajat jadi sasaran. Anehnya nu hajat ai background alus ai pincuk eueuh. Jadi oprok. Dua bisa jadi kerja lemah nu kotor hate mah sanajan ngadenge kuring ceramah memang ngarti tapi hatena bakal nolak kana kangartian. Didenge teuing jelema haram jaga kitu. Aya naon eta hate? Bener? Memangna urang hayang gegian henteu. Nah atuh mah kejeung jadi sakadar wayang nu keur diigalkeun ku macet dalang. Dicepot jadi raja ge geuning pa jadi aya ku dalang dijadikeun raja. Ya. Bener Bu? Arjuna jadi pengemis ge aya ku Asep Sunarar diigalkeun mah pan jadi pengemis. Tah ayeuna gerhana keur diigalkeun. Narima Gusti sanajan capek ripuh tunduh lungse malum jamaah geuning telat saeutik ngomongkeun bari dieu ge Pak di Sumedang heula di Jatisari lenyeng ka dieu aduh cenah Asep aya sadinten kuat tilu panggung umurna untung da ibu mah kana duit wae nempona jawab ku kuring sapoe ceramah tilu panggung lain untung rugi palebah mana rugina aduh mau geuning palebah mana. Tadi dikata panglohor tetuang heula sabab ngahargaan Sumedang. Sumedang oge jrut leos langsung ka dieu tetuang heula di Sumedang teh ngahargaan di dieu. Apaan di dieu ge jug langsung kita ceramah can dibere dahar. Atuh engke teh can tuang teh peuting kaburu horea.
balik da ari nu hajat ayeuna ku ngalalarti kabeh oge katempo ajengan teu tuang teh dibahankeun geuning da itu oge pan anu dua panggung teh tadi teh mahanan heuh meureun ti dieu ge meureun da palalagur nu hajat ayeuna kata teh keur nu hajat mah langsung jadi pikiran burukeun siapkeun dus kitu teh pangaosan alus hatena alus bakal katempo akhlak nu alus ulah nuding batur pedah teu datang pangaosan ka dieu dianggap lain ahli ibadah nu sabenerna nu teu katempo nu teu katoong nu teu kaciri ingkigna cukup diri jeung Allahna ta eta ibadah sampurna jeung ibadah anu sampurna nu katempo ingkigna nu teu katempo ditoong baturna tapi diri jeung pangerana mata kulah nuding jalma nu teu datang ka dieu teu ibadah hakikatna keur ibadah ari ibu keur marasa keur nyangu salakna gata mah naha teu ngaos pan teu acan gaduh duit di AA hiji ieu nyarungkeun izin heula ka karaoke nah henteu balik kitu diomongan akan ibu mah kudu nurut ka salaki mun disalgi entong mah tong ngaos cicing emak mah teu ngaos teh pan teu acan gaduh duit di AA kadua ngeukeun bae atuh aya dahareun aya boboko terus aya sanguan sambal geus ledok lalap geus nyampak hayu urang tuang der eta teh karulem seulik keukepan ibadah bisi teu percaya bubar saurang toong juk iya yang udah datang ka dieu cantang tuh nah mah jeung cantang tuh salaki ibu teh boker pepelengkingan dina kursi ayeuna nungguan ibu gara wih jam 11 ibu datang assalamualaikum rada ngahwak waalaikumsalam aya naon bapak rada baeut mikir we kunaon bapak teh di mana dieu ibu kapancing maka jeung di mananya pangaosan atuh mata pacuk aing datang mana teh ka pangaosan leuwih ngadul wae sia mah hirup teh eta geus pengajian jadi nyarekan salaki ceuk salaki teh heula lain atuh kahayang teh nyangu heula masa heula sin aya guam lalaki teh keur ibadah ka Allah pangaosan pabeurieun maneh atuh cadu wah ladang pengajian kitu mah kacau kumaha bu beak weh ngomong ke nu teu datang bener jadi si eta deukeut nu teu datang mah saha batur nah ibu nu gujrut tong kajebak ku kasalahan batur dek mabok dek judi dek zina ibu mah tong milu ngomong naha nu zina batur nu mabok batur nu lieur batur naha ibu bet ngomong riweuh teh bener batur boga dosa ku salahna mun ibu ngomongkeun batur ibu boga dosa ku gibahna sarua garelona sedih kate ya kudu nepi ka ngarti batur nu dosana urang nu ngomongna batur boga dosa ku salahna maka urang boga dosa ku gibahna sarua doraka ya mata hirup tong sok keluar aja ku panon mun bisa mah beureum panon ya lampu caang teh cek saha caang cek panon di kumaha eta panon bisa nyebutkeun caang beuntak coba peureum jelema lamun beuntak hatena budak leutik jadi ilmu anjing jadi ilmu ayam jadi ilmu kuuk jadi ilmu taneuh jadi ilmu angin jadi ilmu cai jadi ilmu lamun hate jelema muka tapi lamun hate geus tertutup hebatna dalil alusna maca Quran pinterna ngaji hadis hampura teu jadi ilmu naonan hate nu sabenerna aduh hate lamun mata ilmu teh bakal cicing nah hate dina ucapan dina perbuatan qalbi qauli fi'li bareng qalbi nah
tele catat lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tempo qalbina tempo kaulina tempo fi'lina tempo hatena tempo ucapanana tempo pagaweanana jakat bari jeung gebro bener euy si eta nerangkeun jakat bari jeung jakat tah eta ilmu jakat nanagerhana ge can nepi ka dinya. Ibu sarodakoh nya punya, ya sodako teh mah gerijkeun geus aya, nguleum gerijkeun can aya tongkong sangsara. Ibu sodako moal aya jelema nu sangsara ku sodako, kabatur. Cobaan ayeuna bapak hajat tong ngamplopan. Amok teh abdi. Anak ibu sugudon hirup teh. Kacau ieu si hate. Kujung amok, moal amok. Nama gede mau amok, abdi sadar bapak hajat ibu hajat teh kikieuan teh make modal mau nyobe peron ka bedak urang teu kabere atuh. Kode. Oke jeung kode sedih meh. Tempo hatena, tempo ucapanana, tempo perbuatanana. Apakah nana agerana aya sedekah lain? Naon atuh kaduduk ladang sedekah. Kata beres ceramah bakal ngegroan. Yuk Kang, punten jadinya kegagalan ngegentosan bensin. Tulang cilun abdi nyokotna. Nah, pungan geus nerangkeun atuh sodako ai sodako henteu. Mata berat ngaran ilmu can jadi oncor naon-naon, lamun karek bisa ngomongkeun can bisa ngamalkeun. Bener ya? Otak kolbi, kauli, fi'li. Buka atuh hate teh supaya jadi ilmu. Taneuh jadi ilmu, diidak, dileyak, digeulehan, dikeumuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan, halodo genep bulan, nolol hujan sapoe, halodo genep bulan, nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut nyampak deui, lauk aya deui, beh dituna belut aya deui, tukang tani seuri deui, eta taneuh teu boga panyakit dendam. Cenah ibu teh diciptakeun ku Allah teh tina taneuh. Matak lamun aya jelema anu dendaman meureunna taneuh sengketa. Oh, mau nu hasil beungeut meureun taneuh kuburan. Tah lamun ieu taneuh pasar ibu rame sia teh. Tah ieu ya taneuh ti dieu nih. Teang deui tina cai. Cai ngalir ti luhur ka handap penet ku ibu naik ka luhur penet deui rembes ka handap penet deui lupa we. Artina naon manusia seperti cai nyieun kahadean ulah kahalangan ku nu ngewa, nyieun kahadean ulah karena manusia. Ulah karena dihalangan nyen kahadean mah kahadean ibu teu urusan jeung kuring, kahadean ibu teu urusan jeung sasaha, tapi kahadean ibu urusanana jeung Allah Taala. Bener? Mata ibu barang mereka tetangga dek nuhun dek henteu mangsa bodoh da urang mah syariat mereka tetangga hakikat mah ngajalankeun perintah Allah kudu hade ka sesama manusia di bae dek dinuhunkeun dek henteu ge terserah well ya mana well very good very well lamun aya nu bogoh engke beresna teu well ai bek teh nini noel wah cekek we. Roreang teuing. Omong nini nangkel. Rezeki cenah jeung rezeki keur nini keur urang musibah. Cai ngajarkeun hirup, dipenet naik ka luhur, dipenet ngadupak, dipenet rebes. Nyieun kahadean ulah karena manusia. Sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Tau Pak bisi teu percaya ya, bisi Bapak nganggap salah bahasa kuring. 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta makhluk anu sok mobohokeun ka alusan? Ieu. Ibu-ibu arek dibuktikan ulah bakal ngadebat engke bakal ungeuk gitu. Bapak rumah tangga nu jadi PNS, nu jadi TNI, nu jadi polisi, nu jadi pedagang, nu jadi ASN, anu jadi pegawai kantoran, nu jadi dokter, nu jadi suster, segala rupa musahakeun saapa, musahakeun pamajikan sehingga puluhan tahun rumah tangga imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, raos. Kongkorong kabeuli, gelang KPC raos. Atoh boga salaki kitu. Oke, sapoe kapanggih salaki beukir jeung awewe sejen.
Kucing. Kucing. Genbah ya, kucing beger. Hayang pangaosan ucing ge sarua. Ima page bajueut teu daar seubeuh tongkorong kabeuli geulang kapeser raos. Sapoe kapanggih salaki beger balik kapanggih mangga ibu inget-inget sok. Ingat gedong, ingat duit, ingat kongkorong ti salaki, ingat gelang, nu inget na sapoe begerna, bener. Jadi 1000 kealusan bapak leungit ku sakali beger bapak. Iya mata cek urang ge. Mata lamun dek beger mun bisa mah tong dibeja-beja atuh dibejakeun mah ngaron dikeper ya. Hah? Lamun kumaha? Tah eta mah kedah Mamah Dedeh nu ceramah curhat ka Mamah Dedeh. Tong ka urang. Eta mah tempatna ka Mamah Dedeh. Mamah dana curhat dong, ya dong. Mah soroge ibu menyebutnya tuh usaha, tapi beja ka Mamah Dedeh. Entong ka urang. Itu dah. Hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagoreng. Tapi hareupeun Allah Pak 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Mata ulah wakan nyebut neraka ka jalma nu salah poe ayeuna, tungtung hirup mah urang teu nyaho. Tong wakan nyebutkeun surga ka jalma nu sok ka masjid, tungtung hirupna mah teu apa. Urusan surga neraka lain urusan urang, eta mah urusan pangeran. Urang mah sakadar ngajalankeun parentah pangeran. Heueuh. Hate dibagi dua, nu bersih jeung nu kotor. Ngaran-ngaran kotor nah hate. Ayeuna batur, ngaledek batur, nuding batur, mitna batur, ngarah naon kikituan, ngarah rag-rag darajat batur. Ngaku rag-rag darajat batur silaing luhur darajatna, moal kalah kabeuki rendah darajatna. Ulah coba-coba muragkeun darajat batur 1000 ngahalangan kana takdirna Allah. Moal sanggup nu 1000 ngahalangan kana takdir Allah, sabab Allah geus nakdirkeun. Bener. Mangga 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi mubalik, tapi ku Allah ditakdirkeun kuring jadi mubalik, nu 1000 bakal capek, bakal lungse, bakal ripuh sabab ngalawan takdirna kuring. Kuringna heheotan. Santai. Tapi sabalik nu 1000 ngadenge ngaran nanagerhana amok, tuhul, rucit, jua, ngewa. Wawuh henteu, kunaon si eta ngewa? Besi hate sebenarnya. Weh. Benernya kumaha tuh cenah lamun di antara ieu nu hadir aya nu resep kana gerhana mangga. Kumaha lamun anu ngewa pek bae. Ngan urang bagi dua atuh nu resep pek tuluikeun ceramah nepi ka beres, anu ngewa tong maksakeun panas deui. Wih. Bapak lamun aya nu balik berarti cirian ku ibu si eta anu ngewa. Daripada ka panas-panas ceuli. Heeh. Kunaon di ibu keneng cengkat setik paseuh na terpal. Eta seurina teu eureun-eureun atuh dah. Kunaon? Wah kadeuketan. Kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajah. Mama jeung wajah ustaz ge nu sarupa eueuh. Maca tahlil anu sarupa eueuh. Sok kali-kali anu maot ibu miluan tahlil haek video. Anu tahlil bari tungkul la ilaha illallah. Nah, da eta mah hudang-hudang deuk dahar we. Aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jeung memang satokola nah teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare. Jadi emang di kuda gideg marah teu sare. Aya nu bari muter nih. Illallah, illallah, illallah. Sajam setengah tahlil gigituan brai teh wapat golok teh ungkek harita di dinya. Udah lieur. Datang ka imah teh ngalempreh. Ai abdi teh jeung babaturan cinta lur kumaha ayeuna? Cenah alhamdulillah ada murah kan. Jeung kesing kuat isuk poe Jumaah bagian ngahotibnya. Darat teh ibu ngahotiban keren, ngahotibna khutbahna ge alus pokona hebat.
ngantungtungna aya kagagalan. Bapak-bapak abdi bade amanat kasadayana ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung alok. Wah ngagebeg Pak. Cinta cucungit mana nyebutkeun tepung jeung alok. Yeuh Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah. Ya Allah kami hayang ninggal gamparan salira Gusti. Ceuk Allah geura tempo panon poe serap Gusti. Nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nah ieu jelema peda hali wiridan jeung tepung jeung alok. Cinta ieu mah lieur make jeung tepung jeung alok. Nah, cenah geuning lieur batur mah ditelepon langsung gitu. Geuning aya nya nelpon Allah. Ya Allah, Ira Idul Fitri, Jumaah. Kurang mah cenah tepung jeung Allah daripada batur ngawangkong jeung cacing gitu. Malahan ngawangkong jeung nyiruan, ngawangkong jeung mau. Anjing teh maneh mah jadi ngomongkeun batur ieu mah maneh, cing teh maneh. Nama jeung nyebutkeun tepung jeung Allah, kumaha bentukna? Maneh mah teu apal. Ranyai. Dianggap kica-kica Allah gitu. Rek nu tungkul, rek nu ngagideug, rek nu muter, tetap nu dibaca mah la ilaha illallah. Neangan kesamaan daripada neangan perbedaan. Sarua nu dibaca. Baca shalawat nu akur tasik jiga isnilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Lol Garut jadi ayah alok sholatu hoho salamu hoho Allah toha rasulil haha sholatu hoho salamu hoho Allah toha rasulil haha haha. Lol Banten kan Banten mah karakterna keras kasar. Sholatullah, salamullah, ala Tuha Rasulillah. Tilu daerah, tilu cara, kan bae tong jadi pasya. Pula asa pangalusna dina cara urang, hargaan cara batur, nu dibaca mah sarua sholawat keneh, sholawat. Kana atuh kanuk wae atuh bro, hirup teh. Lamun ti ditu Islam ti dia Islam, ti ditu takbir ti dia takbir, perang antara Islam jeung Islam, nu rugi lain Kristen, nu rugi lain Hindu, nu rugi lain Buddha, tapi nu ruksak Islam eta sorangan sing saladar pasea teh lain urang jeung umat Islam. Jeung eudeuk ka Israel ka itu. Aral atuh da, tapi bener banyak. Lamun bapak Islam kuring Islam, bapak boga umat kuring boga umat, perangkeun nu ruksak saha? Arti mere kudu bisa nahan diri dina perbedaan teh kalau kahaben pasnya wae atuh 11 2 kilo teu angus-angus kunut jeung teu beres-beres kutak jeung jeceng silih goroskeun jalan kunaon depan salat aya nu kutek-kutekan aya nu jeceng na ali ibu kunaon nyao pikiran teh kumaha karep baru metek-metekan aya nu jeceng heukeun we ya 11 23 teu beres-beres aya di dieu loba nu 11 loba 23 geus jalan ngawaradu nu bogo mah loba nu henteu bener kan ya yang 11 dan 23 mata kuring nanya di dia lo 11 23 waduh lu bogo mah lo penuh henteu sok percaya mah tanya yang memang nanti ke masjid eta Korea aya bentangan dari mang nanti ke masjid eta aya Ka'bah dari mang yang anu kumaha eueuhna parah matak naon lamun hirup silih ajenan Islam jeung Islam silih ajenan bakal katempo pemajuan tugas urang lain kudu pasea tuh yatim loba nu kasarang-sarang miskin loba nu teu tuang rakyat loba nu kalaparan ta eta we tugas bangsa urang mah barang bere ka batur kadar eta beda sautak saeutik heuh aja teu mulai jelema nu sarupa moal ustad ge eueun sarupa eueuh udeng udi gamis udi sarung heupe tuluy aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, teraskeun. Da awak ibu sakapung jadi NU, sakapung jadi Muhammadiyah, sakapung jadi Persis. Yai, tong awak bapak
lamun bapak NU poe ayeuna sakapeung bapak jadi Persis, sakapeung jadi Muhammadiyah, sakapeung jadi NU. Persis Persatuan Islam, umat Islam nu mana nu bersatu. Berarti lamun bapak hayang bersatu secara langsung bapak sanajan teu boga kartu anggota geus Persis. Bersatu dalam keislaman. Bener? Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi urang, dia adalah pengikut. Apaan bapak ke pengikut Nabi Muhammad? Secara langsung bapak teh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ngiru-ngiru ka para ulama. Bapak urang ge teh nutur-nutur para ulama, secara langsung urang adalah NU. Nah, maka jeung kudu pas ya. Har, berpikir lain bulwar wel. Aya jamaah tabligh nu 3 poe 3 penting sok cicing di masjid. Keun bae kasanggupna atuh bapak teh sanggup dakwah jiga mereka dukung ulah sok diomongkeun. Nah gituan. Bari bapak henteu pan kacau eta. Maka naon lamun hirup silih hargaan ku carana masih balan jeung kuring nu jadi banser ieu dakwah ku cara banserna ngajaga para ustad, ngajaga para kiai hargaan dengan kebanserana. Ibu ke panitia keur dakwah ku ngajedogna. Heuh atuh dah. Pak Kades dakwah ku nyieun perdes. Pak Camat dakwah ku ngariungkeun Muslembang bawa ke kabupaten ACC jadi pembangunan dakwah kan. Nah naon nu mata kabedakeun? Hanya sebuah cara. Maka ustad di Indonesia loba apa gaya macam mama hayang ustad teh anu ngabahas tentang karuhun Jawa Barat. Tah eta mah aya bagianana Abuya Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang nu make marawisan ning aya sholawatan eta mah kieu Haji Salimul Apip di Kutawaringin. Mak mah hayang nu lentong agi. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua. Merasa bahagia ya dengan undangan ini. Bapak Hajat ya, Ibu Iyah, Mas Ria, Bapak Syarif Munawar. Pada malam ini bisa hadir di tengah-tengah ya. Ingin menyampaikan hidup itu harus berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. Maka apakah ibu bapak pengen tenang? Kalau pengen tenang berzikir. Maka menciptakan sebuah lagu. Wah ya mahal pak awak hiji 2 jelema. Menciptakan sebuah lagu ya, jagalah hati. Ya, kita nyanyi ya bareng-bareng sama AA. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jagalah hati. Oh, tuh hafal. Kalau nggak hafal, pamit ya. Sekian dan terima kasih. Maka selanjutnya akan diteruskan sama adik AA Nana Gerhan. Wih, lagi maka ting sabarahan hajat mereka. Mama hayang nusok nyanyi, oma itu. Roma Irama. Cing teh ibu ka masjid tara, ibu pangaosan teu tapi ibu mah soleh. Pan ukuran soleh keur urang mah kitu salaki hayang dahar geus nyampak, salaki hayang sare ibu geus siap kitu soleh keur urang mah. Cing teh ibu mah ka masjid tara pangaosan teu tapi soleh. Pan mah cenah dakwahna ku oma. Cing teh lagu naon? Istri soleh. Cing teh kumaha teh ibu lirikna? Juga langsung nyanyi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata sahayangna itulah perhiasan. Apaan permayar mah kiai jadi tuntunan mereka pakai guna perhiasan terindah
Komo cenah mama pelebah rep eta nini zaman nu kota parep jeung kumaha mak hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Agim nges, Roma nges, sabara amplopun. Roma Irama, dakwah nanti nyanyi keke. Ah mama hayang nu kasar, tegas, Habib Rizik jeung Habib Bahar. Ah mama hayang nu jika preman, make cupluk, make jaket, Epi Effendi. Ah mama hayang nu jika ojek online kurang. Silahkan tergantung pangaresep masing-masing. Nu penting mah sarua dek Abuya Muhyiddin, dek Kiai Haji Salimul Apip, dek Epi Effendi, dek Roma, dek Habib Bahar, kabeh oge keur menyeru kana kebaikan ngalarang kana kagorengan. Nama kejung kudu ngabeda-beda manusia. Iwal di hake nu sabenerna teu sarua. Bener ya? Betul. Ah mama hayang dakwahna teh lewat budaya wayang atuh tabeung. Lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cangelek jadi satria kanca. Ya saunira kamari mah basa di Sukabumi palebah wayang teh nu hajat teh mere kope kaluhur teh di Sukabumi lain di dieu. Oh deui gini mapak baya kenal lara pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kula canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran namaruk lain dakwah kalau bagaimana dakwah nak mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsak tah itu rumus bobogohan keur bobogohan nu diarepkeun rumah tangga alus geus kedepruk rumah tangga tah ieu korbanan pan keur bobogohan mah jetot ditajoge aduh ku baca bisa lakian kamu sakit rujit kumaha cek kabogohna iya kenapa tuh beb nggak hati-hati sayang nyentrek kabar budak gitu ya bang dede aya budak APG tong katipu ke bibir jaluk kene yenung lagi sarua alhamdulillah pun anak 2 minggu teu uwi di Pangandaran sareng kabogona renah lain alhamdulillah beureun ku matar di piknik ayeuna beus buka kabogoh alhamdulillah ngaditan piknik geus malah nu mah wirang sararea lain alhamdulillah. Sok ayeuna geus kolot gadget atau ditajong apakah jika tadi kamu sakit kumaha cek salaki eta batu eta cokorna lo atuh beula keur bobogohan bawa motor beberek-bekan butut aduh dibonceng buat nongeng we dinu nanya bari mogok didorong kuduaan cur hujan majarkeun iindiaan coba geus kolot kieu dibonceng motor butut turun harita kana dijejak motorna ganti cek aing oge atuh mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsak nu dibayangkeun bunga ternyata nu terjadi adalah susah wilujeng ilmu bener pana teh cek wayang nya deh ada teh manis gak ada yang ada juga teh aja biarinlah teh aja kan manisnya kamu bangun orang mau ngadengenan nugas 40 tahun ge ngadenge hayang ongkek pas ngaliwat abdi teh dikawin ye waduh wungku nyendit jalan-jalan kok di jalan adulen lampu merah aku pengennya lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu waduh lah
Ya, para dulu ngkul utang ya mumpung loba budak ABG nu anyar beger tongkat tipu ku bibir lalaki. Udah makan belum? Jawaban anak, ih makasih ya kamu perhatian banget. Coba ibu. Lamun ibu ditawaran ku salaki, "Mah, udah makan belum?" "Mana beasna?" "Kamu udah tidur belum?" "Belum, karena aku masih kangen kamu." Aing hayang ongkek dah. Coba geus kolot, "Kamu udah tidur?" "Ada lainna kumaha?" Mapak baya kena lara, mapak baya bayu kena lara balangsang. Nu dibayangkeun pika bungaheun gebrus makana rumah tangga. Ieu tak korbana tah. Nya ripuh cenah tuh. Tuh sakit, aku mah ibu we sok calurhat sok. Gele. Maek deui kana urusan akhirat kuayang disebut rahwana pejah, rahwana dasa muka, pejah maut, kunaon pek maut, akan ngaheurian Dewi Sinta sakeut aya nu boga Sri Rama, kitu jeung pawayangan. Patak lamun aya lalaki nu sok geureum jeung pamajikan batu si eta tarawana teh. Nah, ibu bari ngareureuh kahana kunaon? Rahwana teh dasa muka, ai pejah teh maut, kunaon maut dipanah ku Sri Rama salantaran maling Dewi Sinta. Ngaran-ngaran maut pak, teu mengenal pejabat, teu mengenal jelema beunghar, urusan maut mah malaikat gergeteun hayang nyabut nyawa ti ayeuna keneh. Nah, kabar degong atuh ieu teh. Ngan Allah manghalangan ka malaikat ulah can waktuna kitu. Rahwana pejah maut berat beunghar raja, matak ajeun raja sekalipun ngareupan penyabut nyawa moal sanggup. Maut datang ke akhirat kan poek disebut teh dina wayang mah ceurik rahwana. Ya di mana ya kula poek aya nu ngoncoran hujan kaya pipayungan leueur tayapi itekeun panas taya api ieuhkeun nya ka mana atuh anak, nya ka mana pamajikan, nya ka mana atuh harta, nya ka mana atuh banda pangkat kaluluhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keueung kaula keueung Gusti sana padenya Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna. Ibu nuhun ibu sing parat milik deket rezeki anggan balai jauh cocobi cek si ibu teh itu teh doa khusus anu merek Allah ya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran ka kararapeng euy poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya pi itekeun keueung wartosan batur keueung nya kaula aya di mana geuningan kieu balukarna jadi jelema anu sangsara aya keneh Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema doraka jeung sangsara aya kan nerangkeun akhirat wayang Pak. Itulah dakwah lewat budaya. Bener Bu? Nah, ini Ibu uring ditanya, Ibu suka doa? Naon doana? Kan Ibu ge kepo, abdi ge kepo. Tadi sahur pun Bapak ieu teh Pak Ustad cenah. Ibu teh kepo hiji tos nikah tara acan. Terus lamun geus deuk naon, lamun acan deuk naon. Lamun acan aya nu ngalamar hoream. Nah, kolot bungkul. Ya nu dihareupat kolot bungkul. Cek urang kali-kali budak gadis nu dihareup panggeulisna.
Engke ada juga tempo anu dek mah juga rada nangtung. Kalau dia mah istiqomah marwah. Kaciri kurangnya. Kaciri. Iyo tanya dia tarik sorry. Ampura. Ibu di imah lamun teu datang ka dia hayang sesirian kieu mahal. Coba datang ke borokotok sesirian. Jantung jadi normal, darah tinggi jadi cager. Jelema nu seuri mah tandana bunga. Tah panyakit teh beresna buka bunga. Mana bukti eta nu geuring bere duit isuk jaregjeg. Coba nu geuring kalah ka kieu sing sabar, sing kuat, kamari geuning urang maot isuk ge Allah tah. Watak bungahkeun jelema geuring tah ieu teh ibu teh keur dibungahkeun ku abdi. Hah? Anya kumaha ibu. Dua jeung ibu teh nahal ngaran jadi nana gerhana apaan nya kuring lahir waktu gerhana bulan matak sakieu mah mojo. Kalau mun keur gerhana panon mah tutung jiga nama. Kalau teulah mere ngaran ka kuring sesuai tanggal sesuai kejadian. Ku sabab kuring keur waktu gerhana bulan matak geus teu kagok nana gerhana. Tah, ini geus apa terus rek naon? Penting gitu. Kota tong sok kepo kan urusan batu itu penting amat. Ke atuh. Moal neurak. Rok dipelet. Moal neurak. Dukuna gerungkat tuh di ditu di Sumedang. Ieu teh kuring siana aduh. Ditarik ku orek kuning aduh. Wah liur sajam langsung di Cirebon siana rungkat bau urusan pelet nu urang ge leuwih bisa. Sun adus banyu suci kang adus badan kaula poposoknya warohani mulyakaken indatullah Syekh Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain. Irung aing kuung-kuungan tarang aing lacan terangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baraca. Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogoh hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting gua holdi aci Allah la ilaha illallah wallahu akbar alona sih jadi takbiran. Urusan peletnya anger mau buka pelet lagi teu payu kaparawan teu percaya urang mah hah kumaha ibu teu acan, tayo jawaban bijak teu acan. Lamun ibu nanya ka abdi, iraha cenah nana gerhana nikah. Tah abdi ge badena harus ka ibu, iraha ibu rek maot. Nah, jodoh pati bagja cilaka lain urusan jeung pertanyaan, tapi jawaban aya di pangeran mata tong loba punya tanya bae. Ibu sok minta, ya Allah paparin abdi kasayan. Kuring nanya, bener eta teh? Ya Allah paparin abdi kasayan, bener eta teh? Sabab kuring can percaya, lamun ibu nyebutkeun ya Allah paparin abdi kasayan, geuning ku Allah dibere kahadean ditolak. Rada lieur. Ke salat subuh ibu ya Allah paparin abdi kasayan, keur wiridan ibu kurumuy eta tangga trok assalamualaikum, ceuk ibu teh waalaikumsalam. Aya naon ece bari gumareuda itu budak sakola teu boga keur ongkos saragam can kabeuli sepatu ge geus sawek cing susuganan aya duit luhurna 500 harapna 400 tong loba dongeng ibu jawaban ti Allah tadi ibu hayang kahadean maka jawaban ti Allah langsung aya jelema nu butuh ku ibu mun ibu nyieun kahadean Allah nyieun kahadean di akhirat lamun ibu nyieun kahadean di alam dunya ka jelema nu ngeclok ka ibu mana hayang kahadean teh waradu ngumpul ya Allah paparin abdi kasayan krok langsung ngamuk aya naon batur teh keur wiridan kaganggu we yakin nganyang atuh teu lain budak rek sakola terus sapatuna rabe terus naon urusan jeung urang kira-kira moal dibere tong loba ngocobrol beurek ngeclok duit jelema ayeuna kalebah ngeclok surah seuri kalebah bayar baud da bebeakan haroream. Hari tadi ibu minta naon ka Allah hayang kahadean nah ku Allah diutus bikin nyokot kahadean ti ibu beuteung dijawab lain Allah anu salah tapi ibu teu ngajawab karena doa ibu sorangan lain we lain Allah kabeh nu kitu teh aya nama kieu nya da ada ngecrok ka urang mah urang ge jelema butuh
kamari tatangga keur ngariung opatan ditanya ku urang teu tinggal mikeun KTP jeung kakak tah maneh we saurang deui jadi limaan ngan ke kudu nangtung nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat tanggung renteng sanggup sok aya mah diatur ku abdi jiga amal padahal ngusulkeun batur kaon eta Bang Emo budak parawan geuning duaan bawa motor Beat tukang nagihan kana ganggang nah kajang apa urang ngecrok lah ongkoh minta kahadean tapi nah teu dijawab kita kahadean bodor ngadoa urang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bener teh ya Allah paparing abdi kasalamatan dunya jeung akhirat lamun ibu mikiran akhirat maka dunya garajieun salamet di ayeuna panon cinta wadu bibir tong ngomongkeun batur ceulik tong resep kana gosip malengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas batur miju milu atoh ta eta nu hayang salamet mah kanyataan mah ari doa bener hayang salamet dunya akhirat bibir ngomongkeun batur ceulik resep kana gosip panon papelotot ka salaki malengkah kana salah hate belang nu kitu mah lain salamet di jebrot batur bari nu keprok gitu keneh yang dia gituan anger sarua bener hayang salamet teh bener urusan akhirat urusan Allah tapi urusan dunia ibu nu kudu nyieun kahadian ayeuna di alam dunia urusan akhirat mah Allah nu boga mang lain nangtukeun surga akhirat aya di dunya bisa sampaikeun wae udah sadio nih. Nah ini jawaban dia nu bapak hajat ibu hajat ibu dokter itu tahan ibu Lala Julaiha bapak Abdul Muhid Adiasta Aslan Prasraya putra bapak Hirsan dan ibu Sisa Oy mau gabungan inung bapak ngaran abdi kalamun nana kan mun boga pemajikan lilis jadi nalis mana lain lilis eta lamun abdi nana pemajikan Eva jadi napa kapan karena itu nya nu paling power Abbas jeung Kokom basko para rawuh Ibu Lala Julaiha sareng Bapak Abdul Muhid aya boga budak hayang naon sebenarnya ibu rumah tangga hayang naon sakinah mawaddah warahmah geus acan ya cek urang ge kahayang eueuh jawaban teh kitu ayo kabatur jika nuo kapanganten sing sakinah sing mawaddah sing warahmah bari mana lagi nyurujuk teh panon berarti pas aya peuting tah ayeuna ibu ka anak hayang boga budak soleh pertanyaanana ibu geus hari acan mah tong ngarep-ngarep budak soleh da kumaha nyeun bapana atuh tah kecuali lamun ngaranna si soleh nya oleh proses lah 8 bulan 10 poe dikandung kudu ngaran indung sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan musik 6 bulan balik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang peciak sang gudubrak ripuh ngandung teh ripuh nangkuban suksin bitu nyangigir suksin bahe nakarak sirkan teungap porosot budak ka alam dunya guyang getih ampir-ampiran raga papisah jeung nyawa ditanonkeun nyawa ibu demi anak bapa mah hampura henteu kitu ini ka dokter hese wae keluar pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 oke pembukaan 8 salapan kakara heujeunkeun abong darah teu pangalaman pembukaan hiji moal keluar karek pembukaan hiji jeung 2 tangke geus pecah ketuban prot tah kakara di dinya wayangna insyaallah kaluar kusabab zaman ayeuna beuki canggih teknologi kolot baru 11 budak eueuh ka rumah sakit borosot we coba nu ayeuna rada hese Pak ini ke rumah sakit, hese keneh keluarna, kadang-kadang darah tinggi naik, lungleng ujung sirah, dokter nyokot gunting yen solusi kumaha cara budak keluar, dibius ukur sapotong tina patuangan kahandap, gulak jelek ibu nempo guntingna, nempo di kereutna, adenge ngupingna, karak,
Taong ku ibu nalika kuring nyebutin krek, ibu langsung meringkak buluk-buluk. Mangga gerak teang bapak-bapak hare-harena. Nalika nyebutin krek, ibu maju. Hau, juk itu pan biasanya. Tinggal bapak-bapak. Disebutkan krek. Nah, lantaran bapak tengah rasakan sebenarnya. Iya, tak ibu-ibu nu ngarasakeun nalika keur ngalahirkeun perjuangan ibu teh nyawa ditanunkeun ka pangeran. Dikodok nepi ka jero seueulna luar biasa, nyurucut cai esang sabareureuk kieu. Bener teh, Bu? Tah, bapak kudu apal yang ngalahirkeun teh. Kitu tah kuring disimpulkeun. Nah, Ustad apa? Noong. Ngajarag-jarag sagede kieu. Nges digunting krek, diduduk budak, dilaan balik, dibersihan, enen dina dadana. Nalika budak geus enen dina dadana, dokter nanya, "Bade dikaput?" Ceuk ibu, "Kaput dokter." Double ka nyerina, digunting nyeri, dikaput ge nyeri. Mangga bapak lamun raheut digunting jeung dikaput, moal teh ditonyok ku bapak dokterna. Tapi ibu teu pernah geuleuh ka dokter, digunting jeung dikaput. Aya dua makhluk nu dibelaan ke ibu. Digunting supaya budak keluar, dikaput supaya bapak teu bendung. Padahal sekurang mah ibu lamun ngalahirkeun geus digunting antep tong dikaput deui lah. Geus ulah jerot deui. Aya budak. Dua makhluk nu dibelaan ku ibu, digunting belaan anak, dikaput belaan bapak. Ridho ibu kigituan, ridho baheula mah patuangan sakieu alusna. Matak dikulusur kutut dijali ke simet disoleda cak-cak. Cobian aya cak-cak teudeung ngajedog cak-cak. Nah, beuteung geus beberhilan. Palan gegerenetan ongkoh, naon ngaranna cing kayo. Ridho ibu, ridho melaan saha? Anak, melaan anak. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, ngurel, sebel, lumseh, capek, ripuh, tunuh, teu dirasa ku awak ibu. Melaan ngaran anak, borosok budak kadunya, tapi nyerina ibu ngalahirkeun, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak meunang ngarautan, meunang ngadidik, meunang ngatik, meunang ngajaga, meunang ngariksa, geus gedena popoak jeung sesentak popolotot poporongos, di dinya inung nyeri hatena nyurucut cai panon, kalakuan nu ngaran anak ceuk ibu, talung keneh teu datang eta budak sakalian. Cekek Neng lain abdi menyebutkan cekek mah tah bisa di aya budakna di mana teteh kadir mangga wilujeng pasya ge balik naon mamar cekek abdi palingan satipe mau kejung mereka cekek siap-siap belaan anak hampura jasa bapak maleutik mata Allah ngahargaan ka ibu umaha indung kakara bapak bener matak sagagah-gagahna bapak sahebat-hebatna bapak hampura aya rencang sengkuring di DPP gagah ieu bapak kan ngobrol jeung abdi Pepe cenah di Kabupaten Bandung, Cileunyi, malih heula ka ditu. Pepe. Gagah, pidatona alus, mau hampura apa? Mau di luar, nyeun kasalahan, hareupeun pamajikan, mau jantan kucing. Sieuneun ku ieu mah. Nana gerhana, pidato singa. Ampura nyen kalakuan goreng kapan pamajikan eta singa aduh jadi beurit leutik murungkut badak ieu geuning makhluk nu pangkuat teh ieu bentukna teh geuningnya eta makhluk nu paling kuat di muka bumi teh ieu geuning paingan umaha indung kakara Bupra kadunya kewajiban inung bapak merengaran anu hade. Nama genjing kudu merengaran anu dicantelkeun jika hayang boga budak soleh ya merengaran gitu alus-alus. Oh pandai kolot balo merengaran teh kumantung kajadian Senin neni, Salasa asa, Rebo apo, Kamis iis, Jumaah boga budak tua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah tara kagok sarbo merengaran
pek dereng ngaran nu alus tanyakeun ka kiai tanyakeun ka ustad barangkali abdi lahir bade ekahan cing pang maparikeun nami anu hade tanya ka kiai disebut teu ngarti bener anu alus tadi Soleh Budin kalian rek bae rek saya Budin saya pedang din agama hade tangaran pedang agama nu paling pauna urang nana gerhana geus pikir asa kamu speak ustadeun teh rangaran ustad mah keren kan teh Muhammad Salimul Afid Muhammad Abdul Gopar nana gerhana asa eueuh kamus kitu piji ustadeun teh pi artisun Lilis Harlina Saiful Jamil Ice Trisnawati tadi Roma Irama Udin jadi tinangaran ge bisa jadi nangkukeun kahirupan dipikir-pikir berengaran anu hade sabab ngaran bagian tina kahayang ieu mah ngaranna terlalu keren yasta lan prasraya adyasta aslan prasraya kayak mah wasta geus gaul Pak. Geus gaul ngaran teh kieu mah tuh. Prengki kata geus gaul. Pagawean murek. Eta mah gaul banget. Bere ngaran hade. Lamun cita-cita hayang boga budak soleh rumusna atuh naon rumusna? Inung bapana nu kudu pikirkeun ku ibu miara budak jeung miara hayam talu miara hayam. Ayam parabna huut, ayam parabna remeh, alungan remeh kecok-kecok, terus jajangkar, ngenog sorangan, jual nog hayam 2000, bapak buka rokok, meuli we tukeran jeung nog hayam. Hada naon jangjangna, buluna deg-degan, bulas warna bodas, Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional ngagebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, dikotokna, ulah dikira pakai aduk keur bawang keur wortel keur naon-naon. Sok naon deui tulangna sebelah tulang. Naon tina hayam nu teu manfaat. Coba awak ibu. Ngenog enjing-enjing ical nog ibu di warung. Bangkrut nu boga warungna ge. Hargaan geuning urang. Bener. Bandingkeun jeung sapi, sapi diloloh ku huut, dijieul cai susu sakalengna 25.000. Ayeuna ibu nu dituang alus-alus, nu dileureut hade-hade pipis enjing-enjing kalengan. Harek ya. Cipapang urang mah tadi saya bawakeun mah ka ibu. Teu berharga ka manusia, matak berhargana manusia adalah ku agama. Matak budak soleh teh hampura agama nu nyampak dina dada. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah deuk mereka alusan ka satiap perkara jalma ka bangsa ka negara, maka pangeussi eta bangsa ka pangeussi eta rumah tangga paham dina agama. Matak soleh mah dina agama. Cek agama Pak. Di ayat Quran bahwa soinal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Budak soleh teh eta ciri teh ibu nu hade ka inung, nu hade ka nu ngaran bapa. Di saat ibu ayeuna tamelar ka kolot, poe ayeuna aya budak yatim nu hayang tepung jeung kolot. Di saat ibu poho ka kolot, poe ayeuna aya budak yatim nu hayang nyaho beungeutna kolot. Matak bersyukur pikir jalma anu masih kena aya inung bapakna geura toong yatim jeung miskin si yatim paling utama hayang tepung jeung kolot hese sabab geus rup ku padung rap kulumah paturban taneuh beureum kajen ngoceak maratan jagat ngajerit paratan langit ukur tutumul anu ngajentul leuwih kubur. Bari urang nu hadir di dieu teh hampura eueuh ustad eueuh kiai eueuh ajengan eueuh pejabat urang ngalaman bedegong ka kolot sok ngaku. Usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dititah ku kolot tara ujug-ujug ngagugu nyai pang mencetankeun sirah majangar kumaha ceuk ibu harita ka kolot. Ya, ieu tanu pang bedegongna gitu. Nyai pang nincakankeun cangkeng mah cangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot. Hoream, ayeuna ibu geus kolot boga budak, budak urang geus inung urang geus eueuh, geus maot. Ayeuna ibu boga anak, anak ibu ditah nyai pang mencetankeun sirah majangar kumaha jawaban budak ibu ka ibu. Lebok.
dosa ka inung bapak boro-boro akhirat dunya dikontanan supaya ibu ngarasakeun jadi kolot lungsena capena ripuna jeung tunuhna capena bapak usaha ripuna bapak usaha ayeuna leuwih capek tibatan bapak nalika bapak urang ngusahakeun bapak nalika baheula keur bapak keur anak bener ayeuna ibu sono dititah kolot hayang nangkep kolot hayang nyuuh nalahunan kolot hayang balakecrakan harta kolot hayang ungah ka imah kolot geus moal bisa lamun inung geus bapak geus ruku padung rap kulumah katuruban tanah beureum kajen ngoceak maratan jagat kajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajantul di luhur kubur matak lamun deuk alus ka kolot ti ayeuna mung pangmeungpeung inung keur aya bapak keur aya geus maot mah hampura ukur bisa noong ka kuburanana nah teu seserian tadi mah babara katakan yang dicekek urang teh badagong kanu ngaran kolot teh asli baheula urang minta duit ka kolot kolot teu mere kumaha ibu garabang ngamuk padahal ayeuna sadar ibu nalika ibu keur teu boga duit budak ibu menta ibu juga sadar meureun kolot aing ge baheula teu mere teh ku eueuh budak batur meuli motor budak urang acan nyurucut cai panon ibu nyai sakola teh mane malempang batur makana motor hampura macan bisa ngabungahkeun loba kolot teh hampura ka anak lantaran inung bapak hayang ngabungahkeun ka anak tapi can sanggup jeung can mampu bener matak sing harade kanu jadi inung sing harade kanu jadi bapak tetap beuring meminta doa tara kasasa ka inung bapak mah cing doakeun abdi rek ka mana-mana ka Subang ka Sumedang uluy ka mana ka Cileunyi rek naon rek ceramah heuh kumaha didoakeun sing hasil ayo budak marawis mah meureun teu minta heula doa ka kolot teu hasil kan tukang son sarua teu minta doa ka kolot teu hasil ayo beureum mah sing hasil ibu baheula osok digawe balik digawe sok mawa bekal keur saha keur anak meuli sate 20 teu didahar kabeh di bawah 10 keur saha keur anak tah anak nu soleh mah hampura moal wakawani barang dahar sampai barang dahar jeung inung bapana punten bapak hajat abdi bade pamit sakalian moal tuang sabab inget ka inung urang jadi abdi mah daripada di dahar di dieu asa egois deuk dibawa keur kolot tadi ge mah cing hoyong dikintu naon mah ku abdi cenah maneh teh tong kitu balik peuting cinta hoyong cau cenah ti Cileunyi moal teu galede cauna teh kitu jadi punten nu leutik tong diasup hingga arek maranginang heupomo we cenah rarubah cing teh sate 20 sing komplit cing teh rek make sanguna entong loba di urang ge sanguna geus heureun eta teh abdi wangsul teh meureun jam sabaraha gua pun biang tara kulem nungguan we abdi sumit sini mana aling gerak kulem nungguan maneh can balik mah hariwang gitu kulutra karena mobil dibukaan cai marek neangan naon sabaraha kanggung bieu 3 nah cenah ieu dusnan 2 gitu papan karek 2 ada hiji deui mah ti dieu kade cenah maneh bebeja 3 geuning ieu ciri dengan 2 tapi si kitu ieu mah lain nyineuran bapak hajat sakadar nginget sing hade ka indung sing hade kan menjadi bapak bahkan salat bapak zakat bapak saum bapak ibadah haji bapak ditolak teu ditarima lamun indung nyurucut jai panon nyeri hate ku ucap tekad jeung lampahna matak budak soleh simpulkeun ku ibu nu hade ka indung hade ka nu ngaran bapak mangga geura arwi ti ayeuna geura inget ka kolot sabab urang mah ngeunah-ngeunah di dahar barang ngeunah-ngeunah darang dahar kolot mah buah anyuk ngahutang ngeunah-ngeunah baju aralus buah kolot masa potong teu kabeuli ngeunah-ngeunah di cicing di gedong sigrong buah kolot mah usum hujan nyarak-carakan eueun mang menerkeun teng ogois hirup ibu sing sadar sing eling sing inget heueung anak nalika eueuh geus eueuh inung jeung bapak heueung baheula urang teu boga duit datang ka imah ceuk kolot kunaon ngahulang teu boga duit copot nu bapak maneh juk bapakku maneh ayeuna inung geus eueuh bapak geus eueuh heueung ngaran anak nah nu bisa melaan ke anak separuh nyawa geus leungit inung bapana ti alam dunia heueung nu ngaran hirup bener geus sana aya yatim tadi dia mana sok ka dieu terus ambay tong diudangkeun ieu ceceh da moal dibawa dibikeun hiji 2 3 4 570 lamun hayang 1 juta teh nya alarna kan ieu
Atos bos didinya sabar jalmi nya sok sini deh aduh mana nya sok bisa di aya kades ulah kabubar bisa duit kurang untuk menta mana sok gak kades sini deh wios di mana wes apa di nak kursi gepek baik awas dia mana dia sok nah ribut tuh kan kuping anak yatim lain nini yatim oh sok ibu galak 5,5 tadi tuh nya 6,5 karek 800 hayang 1 juta teh 200 deui kira-kira awas teh kepala diaan si ngabubrak karek menang 800 mun hayang 1 juta teh 200 deui sok atuh teh urang 100 atuh ngan kudu ditambahan deui ti batu tuh karek 800 1 juta mun hayang 1,5 juta teh 500 deui mun hayang 1,5 juta teh 500 deui ibu ya sabaraha ibu euy kudu ngitung dia teh 1 juta nya anggap 1,50 juta berarti 4,5 deui oh 4,5 oh 400 deui nya cik urang jadi ngabring 400 deui 300 ala kabok ibu 300 deui pirage aduh samet 300 deui pirage tuh cicing ayo urusan molok ieu eta carana 300 deui mana sok neng kade neh pasien jalan 300 deui biasanya awas deui 300 deui alah 150 deui kamu 1,400 1,350 jadi lamun hayang 1,5 juta alah pak kamu pas 150 deui lah 150 deui kira-kira lainnya dede yatim sok dieu wah ayahnya bari hajat bari santunan ya nuhun 100 deui 100 deui 50 deui jadi lamun hayang 2 juta teh mah iya mun hayang 2 juta teh 500 deui berarti urang 100 deui sok nah aya deui sok tak ieu Pak tinggal 400 deui aduh tinggal 400 deui birage hayang 2 juta tinggal 400 deui birage sok buru rek saha ieu bira 400 deui hayang 2 juta teh birage dikasih dia baik alhamdulillah 4,5 deui sehat di dieu we teh dubi abdi pokoknya nomor duit langsung aku dulur kalau aku bari dihitung ke dari sirah 700 berarti 300 deui nya 300 deui amu dede teh hedet euy 200 deui hayang 2 juta teh alah 100 deui nah salilanya kan deui mah 100 deui jurage Pak iya sebar urang ieu teh Pak yatim teh 1 2 dede yatim oh nu air tapi raka lagi sama ya iya raka oh berarti 2 ibu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bapak sana sih pakai yatim 40 deui kuda ge Pak Embung yang dicarekan pas 2 juta 2 juta setengah musuhkeun hapeun mereh henteu hiji 2 delo 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12
13 ah 14 15 16 17 18 salapan lah kalau leuwih 20 2 juta 2 juta 2 juta saya receh lila nih tuh receh ya hiji mung kang dibantuan jeung leungit ada orang ngomong tuh ceplos ya percaya 30 40 50 60 70 80 100 2 juta 100 tah hiji 2 3 4 sila nyaretnya mah 5 6 7 8 salapan apa ya dibukanya tak pernah dihitung udah dibagikan aja langsung empuk ya mana ya sok digunakan naon tuh seberabit cing bu itu 12 lamun 2 juta dibagi 12 sekarang hah? Oh ya deh lamun 2 juta dibagi 13 hitung budak SMA atuh dan molohok tamu sok neng keluarkan kalkulator bantuan AA dong deh ayah kalkulator teh 2 juta 150 bener ya yang nomokan ya 150-an oh, alhamdulillah oh iya mah ada lebih nak bener 150-an nah ari ibu rasahan udah ngawurkeun astagfirullah ya dengekeun lamun ieu diawurkeun tak budak ieu bakal kaleyak ku ibu tah nu paling parah tak eta nu keur mau budak dipangpengkeun duit di pulungan cicing rek dihadiahkeun Kang banser sabar urang nih keur banser keur bensin dek punten dek turun juga ampurannya sok kamu bensin aing mah buat asa areunap kieu bener 150-an awas sama ngitung salah ngomong kurang bahaya ya ini dek hari kamu orang mana bahasa Sunda bahasa Indonesia Sunda oke Sunda orang mana orang dia sekolah tuh di SDN 5 nutus teu aya saha mama bapak ya kan terus nikah deui lamun si bapak nikah deui wios nah begini pula yang boga inung tere gitu iya udah bagor inung tere nah mual wakang izinan oh tapi gimana izinan ya ada karunya atau apa-apa ke siapa syukur dek sini dek kamu sekolah kelas berapa kelas 3 SD di bumi sarang saha dedek yang si mama berarti nutus aya bapak nini ayah saya oh dedek sekolah dibiayaan bisa ku si mama oke alhamdulillah dedek awas gebis Adi bener Adi oh no terus ngantunkeun si ayah mama kemana oh gitu ibu kan dua oh pak nanti naik kan Rios tuh naon sok jadinya opat opatan berarti ya
Bakun ke orang iya. Dek, kamu sekolah? Sekolah kelas? Kok SMP? Nutus daya sa? Mama. La ilaha illallah. Mama. Bapak aya keneh. Ada. Tapi la ilaha illallah. Mending canak sih geus. Mending diharap dedeng di luhur. Hariwang da cangkeul atuh budak segede kieu kita ngasuh segede kieu. Alhamdulillah. 1 2 3 4 5 6. Eta sanes. Euy, cieu. 1 2 3 4 5. Adinya sanes, Bu? Oh sami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sok diganti deui 2 juta dibagi 14. Lalu 25. Mun hayang jadi 150 ewang keukeuh. Kurangna sabaraha? 200. Sing baraleg ngitung teh. 250. Kalau kau berubah HP modern Oppo aing ngitung gitu hese. Lamun kurang 100. Oh bener bae Allah. Awas lamun salah yo. Dek. Teteh kamu naon ieu teteh? Nabung, yo sini buat kamu. Salam. Bari turun, Dek. Awas ulah ngadu batur. Nih, Dek. Tetehna kanggo naon? Kade ulah dipake meuli kuota. Buat kamu sekolahnya. Jadi Dek. Buat kamu nih, sekolahnya. Berarti kanggo naon teh? Nabung. Itu mungkin. Nabung ya adanya. Ini Dek. Pak Ud ya? Bener kan Pak Ud? Oh pasti. Salam. Nih buat kamu. Nabung. Ya ulah ditabung kawe jane ulah nyangsara dia. Alah. Sere, awas gue sere. Dede, yuk ibu, orang kali kan nih masih hangat. Dadah. Yang sehatnya. Mangga ibu mangga. Sini deh. Naon sih teh. Tadi udah pakai beli kuota. Sekolah, oke, sok. Murah tuh. Oh, aduh. Kamu sekolah? Kelas 5, dan dituliskan sekolah. Oh. Mulai semua. Lieur nu ngabiayaan. Tah, mau kijing lieur engke ge Allah mereng rezeki lah kalem we. Tong sok liweuh. Oh, bener. Dek. Saha? Serius kelas 5? Terus ambil jam 3 abi atuh. Terus jangku. Kelas 5 nu teu aya sah. Bapak mama aya kan. Mana? Oh iya, saya teh jaluk. Oh iya tah naon. Nah, nu mana? Oh itu. Oh iya ya. Buat kamu. Buat dicuekeun urang aduh. SMP Dek. Punya HP tuh? Serius. Mungkin nomorna kenapa? Kelas berapa? S1 SMA. Serius? SMA. Nah itu SMP. Buat kamu. Berarti nyoi hadur ke kebagian ya. Ibu orang kali 2 deui. Oh, bener. Ya. Dede. No, bagi-bagi we ibunya. Ya aya sesamet teh. Lain nyesa. Dede. 2. Opat ibu teh.
hadroh nak nih dirimu. Tah hadroh ah. Alhamdulillah. Jadi iya ibu, mata sebenarnya metode kuring itu metode kecurigaan batur Pak. Asli nyanyi disawer kan jelema keur curiga mah juk amah. Naon ceramah nyanyi dari disawer. Sebenarnya kuring sadar, kuring nyanyi lain metode kuring. Kuring disawer lain hayang. Tapi kuring sadar lamun kuring teu gigituan santang tuh bapak barang bere ka kuring. Tah tempo aya anak yatim anu nungguan. Tuh tempo aya si miskin anu hahayangan. Patak akhirna mun ku kuring geus digitukeun anu suudon teh wayahna minta hampura poe ayeuna. Santieu atuh da. Bener. Heeh keur nu suudon mah juga heuh. Nanaonan ceramah nyanyi jeung disawer bengok sia. Mereh henteu der ngomongkeun. Kuring sadar tiap daerah, tiap pengajian pastilah ya budak yatim perhatikeun. Naon hartina ceramah kuring, naon hartina ibu kadil lamun yatim diarantep. Bener teu Bu? Naon hartina gedong sigrong mobil mewah sawah loda bro di juru bro di pantung ngalayah di tengah imah lubak ibu kudahareun, lamun loba jelema anu nepi ka teu dahar. Ieu ta maksudna. Jadi metode kuring mah metode kecurigaan. Termasuk baju kuring, celana kuring, pek kecurigaan ku memarane. Ah, ieu. Ya Pak. Artinya itu ngadidik sararea yang hirup manusia ternyata lain cangkang nukur di gugulung mah si tina eta cangkang kunaon ibu lain tuh soyongan cece tapi dah sanes yatim oh bisi bangga ibu pada jebleso budak cerik aya lucu nene cerik tinggalkan ku sararea oroyam deui. Ibu, bapak sadaya sakit nu kapihatur. Anyakeun bae kumaha urang-urang ceramahna urang-urang. Muga jeung tong ka atosa na hoyong duikeun tabu sabaraha. Hoyong duikeun tabu 1, mangga ibu nyalira. Bapak hajat, ibu hajat sing sarehat. Urang kalina dihitan sing soleh tur solihah. Ibu bapak sing sarehat, sing karuat, sing parak milik dari rezeki anggang balai jauh cocobi. Para ustad, para kiai nu aya di tempat sing para renjang yuswa sing berkah tina elmuna kurang silih doakeun sanajan tika anggangan sakit nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para laun anu kasugun nu ninggali nu dipamrih hampura anu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik sebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun ka